Gusti Allah. Allah miwarang kitu teh kulantan urang piwarang ibadah ka Allah. Urang piwarang ngadua teh Gusti jembarkeun rezeki abdi. Gusti jembarkeun pangkat naikeun pangkat abdi. Gusti sasihan ilmu jang abdi gitu nya. Sadaya lagi eta teh tos pamasian ti Gusti Allah. Teu disungkeun oge dipasihan. Eta teh pamasian ti Gusti Allah teh. Masalah halia dunia ilmu tos dipasihkeun ti Gusti Allah, pangkat tos dipasihan ti Gusti Allah, naon deui artos tos dipasihan ti Gusti Allah. Teras usia urang oge tos ditangtoskeun Gusti Allah 700 tahun saat diacanna urang diciptakeun dicatatkeun di Lauhul Mahfuz. Allah paratos nyatetkeun kana qada urang. Urang teh pijadieun naon? Urang teh sabaraha rezekina? Urang teh di mana maut lahirna? Urang teh iraha mautna? Allah tos uningan ka urang teh. Tos ditangtoskeun. Eta teh. Tapi kedah urang nyungkeun ka Gusti Allah urusan dunia, kedah nyungkeun ka Gusti Allah teh. Naon eta teh? Bentuk doa ibadah. Sabab ngadua teh ibadah. Panjangkeun ibu ngadua, haben dek ijabah teu dijabahkeun bae. Da doa teh ibadah. Kaharti teu kahartikeun bae. Da doa teh ijabah. Matak lamun teh mah ngadua niatna ibadah teu bosen. Nyata teu kaharti anggar teu bosen. Tiba heula ngadua teh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Teu bosan-bosan da ibadah. Ibadah mah teu kudu apal kana artina ibadah mah. Eta nu dunya teh nu urang dipilari teh sadayana. Hapunten lamun urang sadayana ayeuna nyungkeun urusan maliah dunya moal sadayan dipasihan ku Gusti Allah teh.